أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril mahajjalin wa ala alihi abuhuril kamilin wa ashabil hadin al-muqtadina ila yaumiddin wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Eta surat dina ayat dina surat Al-Imran ayat 31. Asbabun nuzul dina waqtas Ka'ab bin Ashraf diajak kanjeng Rasul buat Islam. Saur Ka'ab bin Ashraf, kami leuwih mulia tibatan aranjeun. Kami lebih mulia dekat ka Gusti Allah. Lungsur ieu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Serta jeung Allah dawuhkeun, qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun anjeun cinta ka Allah, fattabi'uni maka turut ka kami. Lamun turut ka kami eta kanjeng Rasul yuhibbukumullah, Allah bakal mika cinta ka anjeun. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa anjeun. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampura kana sadaya urang sadayana. Tah ieu urang rasa cinta urang ka Gusti Allah teh moal bisa urang cinta ka Gusti Allah lamun urang teu cinta ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong jalmi nu cinta ka Allah tapi teu cinta ka kanjeng Rasul. Janten upami orang cinta ke Allah teh dilakukan kedah ngalakukan cinta lah kanjeng Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta orang ke kanjeng Rasul aya dua, hiji cinta orang ucapan, dua cinta kepada mana haji bil lisan wa bil amal. Cinta orang ucapan konon menyeurkeun kan shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupi-rupi shalawat anu dipasihkeun ki kanjeng Rasul ka urang sadayana para alim ulama. Janten ku nyeurkeun ngaosan shalawat aya riwayat aya hikayat aya di janji mantep ya dinten aya jalmi nu ngalaksanakeun tawaf. Sufyan Ats-Tsauri ninggal eta jalmi tawafna teras-terasan ngaosan shalawat. Beres tawaf Sufyan Ats-Tsauri ditaros mah na teh apal doa anu lain pan aya doa teh aya tasbih, aya tahmid, aya tahlil, aya takbirna anjeun teh shalawat wae nya dina hiji waktos dan nya dina awal eta pertarosan ti Sufyan Ats-Tsauri si imam ngucapkeun ti surat pamirsa abdi teh lamun ninggal hikayatna kapungkur
abdi teh di nyahi waktos kapungkur ngajak mulian tentang abdi bunga haji diakon ku abdi ramah abdi teh di pertengahan jalan eta ramah abdi teh damang duikeun kangantunkeunana nalika di perjalanan abdi nyungkeun tulung ka saha-saha tapi teh nulungan teh jalmi hiji acan nya abdi teh ramah abdi nu teu tos ngantunkeun teh ku abdi tutupan ngan anehna eta ramah abdi pas ngantunkeunana raraina mendadak hideung nya ku abdi teh tutupan nih rarai ramah abdi teh kain nya abdi teh sambil ngantosan ngejantan rencangan jalmi-jalmi nu sumping mantosan ngumpul nu jantan ramah abdi teh kegoleran da capek nya abdi teh nyimpen pernah jeung hiji jalmi anu kaset jadi sepuh anu kaset nya eta sepuh teh ditaros ka abdi dupi salira saha ana Muhammad sahibul Quran abdi teh Muhammad anu gaduhan Alkitab Al-Quran anu dipercantan menyepang kitab Al-Quran bade kamana salira abdi teh rek nyapaatan bapak hidup lahirna mah ramana teh dibukakeun ku anjeunna kainna diusap ku Kanjeng Rasul wajahna dina kain tos diusap ramana teh dina kain bodas deui ditaros ya Rasulullah naon sababna Isa ramah abdi nukeun ka hideung ieu sareng Kanjeng Rasul ramah hidup teh memang ijil ramah hidup teh jalmi seueur dosa jalmi fasik tapi ramah hidup karena telat ngaoskeun shalawat ka kami ya kami nyapakan ka ramah hidup nalika anjeunna gugah anjeunna ngalaksanakeun ngaoskeun shalawat telat sadinteuna 100 kali kubakating ninggal kana padilah ngaoskeun shalawat kedua aya hikayat deui nalika Kanjeng Rasul masyhur ya hikayat nu di khutbah nalika eta Kanjeng Rasul nyarioskeun tentang masalah kiamat para sahabat nangis sadayana da Kanjeng Rasul ngaoskeun kiamat nyarioskeun masalah kiamat jadi dina pertengahan khutbah aya orang Badawi jalmi orang kampung bodoh naros Kanjeng Rasul ya Rasulullah katani salira pidato tentang masalah kiamat hari kiamat teh ira wakuna da orang bodoh orang kampung bukan Kanjeng Rasul tadi waler da waktu teh teh kayak waler da khutbah reng se khutbah Kanjeng Rasul naros sahabat sahabat tadi nanya ke kami ke khutbah teh iya Rasulullah sahabat sobat bisa ditaruh Kanjeng Rasul anjeun nanya ira kiamat nah anjeun geus boga naon bokalnya kiamat nu akhirna ka jalmi nangis ya Rasulullah abdi teu gaduh bekal naon-naon abdi mungkul ibadah biasa-biasa wae tapi abdi gaduh bekal naon bekal abdi mika cinta ka salira kumaha Kanjeng Rasul Kanjeng Rasul ana ma'aman ahbabta kami babarengan jeung jalmi nu dipika cinta ku anjeun jadi pami urang cinta Kanjeng Rasul maka orang bakal disarankan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta cinta urang Kanjeng Rasul bil qauli ucapan kumaha mencinta urang ka Kanjeng Rasul ku bil amal urang ngalaksanakeun kana sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sebutkeun lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul cinta ka Allah maka seorang mukmin cintana urang seorang mukmin ka Gusti Allah aya tata caranya dari mana orang cinta ka Gusti Allah maka Allah bakal mika cinta ka urang kumaha atuh wa hubbul mukminin lillah ari cintana jalmi iman ka Gusti Allah hiji saur ulama itsba'uhum amrah hartosna turut kana parentah Allah lamun urang cinta ka Gusti Allah sarang sadaya di piwarang Gusti Allah orang dilaksanakeun Allah miwarang salat Allah orang dilaksanakeun Allah miwarang puasa Allah orang dilaksanakeun orang puasa zakat Allah miwarang mengaji orang dilaksanakeun itba'uhum amrah parentah Allah aya dua hiji parentah nu sifatna amis dua parentah anu pahit sadayana umumna parentah ti Gusti Allah pahit tapi kade nu pahit kudu jadi jamu nu amis kudu jadi madu nah cenah aya amis aya naon
nikah. Jalmi anu nikah sakedik yang geus nikah yang nikah di sareng amis. Tapi tersedik jalmi anu amis bisa jadi pahit kulantaran geus ilmuna. Jalmi anu pahit bisa jadi amis kulantaran geus ilmuna. Salat pahit, puasa pahit, zakat mah komo pahit. Tapi nabat bisa jadi amis sabab geus ilmu anu asalna pahit jadi manu. Urang angkat ka pangalingan ka Ciwidey dinya aya cangkang jeruk. Jangan jeruk namun di urang jadi soal budak teh manfaatna ditajam ku budak. Tapi di Ciwidey eta cangkang jeruk diolah jadi non jadi keluar jeruk. Asalna mah pahit jadi nikmat. Tapi teh sakedik jalmi anu asalna amis jadi pahit. Jalmi nu rumah tangga karek sabulan 2 bulan cerai. Kulantaran teu cocok. Nikah nama miliaran di Mekah langsung dipimpin ku KBIH anu ternama. Tapi nah karek saya sabulan geus cerai deh kulantaran teu cocok. Sabab rumah tangga teh pahit, amis, namun jadi pahit. Sabab teu ilmuna. Nu amis bisa jadi pahit kulantaran geus ilmu, nu pahit nu amis bakal jadi amis kulantaran geus ilmu, nu pahit bakal jadi amis kulantaran ilmu. Lamun teu ilmu, nu amis jadi pahit, nu pahit beuki pahit. Jadi amal ibadah itba'u amrahu urang taat kana parentah Allah. Nu kadua lamun urang hubbul mukminin lillah, cintana urang jalmi iman ka Gusti Allah, naon itba'u isarahu fi taati. Kudu aya napakan tina taat urang ka Gusti Allah. Jadi amal ibadah teh lain hungkul bentuk ibadah hungkul. Tapi kudu aya asar kana batin udah. Naon asarna teh? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa nyegah tina fahsya jeung munkar. Gitu. Di mana urang ngalaksanakeun salat kudu bisa nyegah tahan dengan anil fahsya wal munkar. Naon fahsya? Perbuatan keji. Hiji pada mulan awon tapi teh hukumanana. Ngomongkeun batur gibah teh mitnah batur hukumanana. Tapi munkar aya hukumanana seperti zina, hukuman dirajam, maling dipotong tangan, aya hukumanana. Ya disebutna munkar. Tah jalmi anu ibadah salat teh, ibadah puasa teh kudu bisa ngeureunan tina tanha ibadah fahsya munkar. Jangan ongkoh jalmi teh getol ibadah tapi ngomongkeun batur kumaha amal ibadahna. Eta teu aya asalna. Upami urang cinta ka Allah, laksanakeun amal ibadahna, tapi oge cing aya asar tina hate urang akhlak ibadah teh bisa nyegah tina fahsya sareng munkar. Jalmi mukmin nu diciptakeun ku Allah mah di mana ngalaksanakeun salat teh bisa ngajaga lisan. Tina naon? Tina mitnah, tina gibah, tina padaman awan namimah, rupi-rupi panjang lisan urang sadayana. Dijaga aku urang sadaya kulantaran urang geus aya li salat ditampi ku Gusti Allah. Tapi mun tema ini orang ongkoh ngaku Islam, ongkoh osok salat, tapi teu bisa ngajaga tingkahna. Masih kena nganyerikeun batur, masih kena ngadolim batur, maka eta lain jalmi Islam nu sampurna. Jadi jalmi Islam nu sampurna anu dipikacinta Gusti Allah mah di mana para tos ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ta'ala, ibadah itbam amrahu teh isaruhu bi taati. Kudu aya tapak dina taat Gusti Allah teh. Kan akhlak urang sadaya. Nu katilu saur ulama wa betigo amardati. Hatosna dina ngaleksa ibadahna kudu nyupri ridho Allah. Nyupri ridho Allah teh lain aya urang niatna haliah dunya. Salat karena Allah, saum karena Allah, zakat karena Allah, teu aya riya, teu aya pamrih, teu aya diburuhan Gusti Allah, teu aya yang dipamer ka manusia. Ikhlas karena Allah. Sabab jalmi anu ngalaksanakeun amal ibadah teu aya pamrih karena Allah, aya parantina, aya paragina, maka awal akhir bakal eureun. Aya rencangan abdi, ngajak ka abdi, Kang lamun hayang beungkas ngajarasan ka Mahmud. Barangkali ka Mahmud teh 40 jumaah cenah. Cek saha cek ajengan anu. Aya nu berhasil, alhamdulillah aya berhasil.
Diksanakeun saberesan mah 40 Jumaah. Alhamdulillah beunghar dikersahkeun gaduh terus. Bumina agreng, tanah lega, jadinya hasil jarah Jumaah teh da paragina kitu. Tapi tuntun kumaha? Eureun jarahna geus berhasil mah. Aya deui rencangan. Sami ngalaksanakeun kitu mah teu berhasil. Karek 3 kali jarahna teh. Tapi eureun. Ya, lantaran teu karasa, teu berhasil. Nya eureun sarua. Jadi nu teu aya ridho Allah, mah teu mudah ridho Allah mah rek berhasil teu berhasil eureun. Tapi moodnya orang karena Allah rek berhasil tetap jarah, teu berhasil tetap jarah. Nah, karena orang udah ridho Allah. Sabab urang diperkusi Allah, udah jarah ka para alim ulama. Urang jarah ka ulama teh sami jeung jarah Kanjeng Nabi. Jarah Kanjeng Nabi nalika anjeun sampurkeun sami jeung jarah Kanjeng Nabi nalika jumeneng. Urang ngalaksanakeun dengan doa ka Gusti Allah, jarah ka para alim ulama kumaha aranjeunna parantos ngajarkeun ka urang karuhun urang biasa umat Islam ya umat Islam urang ngadoakeun para aranjeunna barantana. Karena Allah we. Jadi rek hasil teu hasil, da urang mah karena Allah ngadoakeun para alim ulama kan kitu. Urang salat, urang ngaoskeun shalawatan, jang naon ieu teh? Jang rezeki, hasil rezekina eureun. Teu hasil eureun. Tapi mun teh mah ayeuna urang sholawatan, maca Quran karena Allah rek hasil teu hasil mah eureun. Baca ta sholawat na kambir naria 4444 dilaksanakan berhasil, geus berhasil eureun. Teu berhasil eureun teh. Maca Quran, baca ta waqiah 41 kali, hayang beunghar dina pada asar berhasil eureun, teu berhasil anggar eureun. Tapi jami nu mudah-mudahan ridho Allah rek eureun, rek berhasil, rek teu berhasil. Maka teras melaksanakan amal ibadah. Kita tenang we hati-hati lamun teh nyupri daya nyupri dari Allah mah. Menawi lamun urang yang dipikancing Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah teh wa batigha amardati. Kudu nyupri mudah-mudahan karidhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulah mudah-mudahan hadiah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.